Dzakara ba'dul 'arifin min ahli al-kashf wa at-tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat. Cik ba'dul 'arifin wali ba'dul 'arifin anu min ahli al-kashf wa at-tamkin, ahli kasyaf bangsa Muhammadiyah, Persib, Wahabi. Wah, percaya kaje. Urang we anu percaya. Cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu Rebo isuk. Jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe Rebo. Tak Rebo. Kejadian tsunami Palu. Angin beliung, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapalna barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun ku disakolakeunana komo teh mah anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir mana geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting dong digawena teu beres atuh jak pamajikanana jadi digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke loba balai masyaallah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayamis sannah Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta. Geus aya carana tapi khusus ka para arifin. Salat disebut salat Rebo Kasa. Di Garut Kresek zaman guru-gula dengan imam berjamaah. 320 balai 320.000 Masya Allah sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat Rebo Kasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal tapi lu teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumacana ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun kurang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai pohara tah jalu aja ngadieukeun carita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahlina bae sebab salat urang mah teu yakos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة
sahaja lemah anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah tina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga saya teu kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisayril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah wa huwas samiul alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu paterapkeun ba'da subuh ge ngadoa ke waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus sampai ke 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu qauluhul Jibril Mikail Israfil tah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu bi'ada lima fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajabana ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salalin minimal nginum heula tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cairna di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tangtang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh Garut Tasik Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abeh hiji ge sedang gitu bacang masalah asal bacangna di gerona tendenan daging hayam abeh ulah hese gitu maksudna cina kieu nu kitu mah age roti masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae ieu garada dupi tambah sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim nah anu aya salamun din Al-Quran dihijikeun dengan make rumus tadi nulisna ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula
maca sholawat istighosah tilu, maca sholawat adrik tilu, maca bismillah. Tarak tulis tah kos gitu insyaallah.